Assalamualaikum Teteh. Kumaha kabarna dinten ayeuna? Alhamdulillah luar biasa. Dahsyat Allahu Akbar. Satu acan ngawitan diajar, hayu urang maca bismillah sasarangan. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang bade diajar ngabedakeun sora basa. Satu acan kadinya ibu bade ngajelaskeun naon anu disebat aksara vokal teh. Aya nu terang? Janten aksara vokal teh nyaeta aksara anu ngarobah sora. Aksara vokal dina bahasa Sunda aya 7 nyaeta A, I, U, E, O, E, E. Janten aksara vokal dina bahasa Sunda teh aya 7. Tah, ayeuna urang ngabedakeun sora basana. Ngabedakeun sora basa anu kahiji aya aksara vokal A, dibacana A. Contoh anu ngandung aksara vokal A nyaeta anu kahiji adi. Adi teh adik. Anu kadua aki. Aki teh kakek. Anu katilu anduk. Anduk teh handuk. Janten contoh tina aksara vokal A aya adi, aki, anduk, jeung rea-rea deui. Anu kadua ngabedakeun sora basa aya aksara vokal I, dibacana I. Contoh anu ngandung aksara vokal I nyaeta anu kahiji imah. Imah teh rumah. Anu kadua indung. Indung teh ibu. Anu katilu irung. Irung teh hidung. Contona jeung rea-rea deui. Ngabedakeun sora basa anu katilu aya aksara vokal U, dibacana U. Contoh anu ngandung aksara vokal U nyaeta anu kahiji ubar. Ubar teh obat. Anu kadua ucing. Ucing teh kucing. Anu katilu umur. Umur teh usia. Contona jeung rea-rea deui. Anu kaopat ngabedakeun sora basa aya aksara vokal E, dibacana E. Contoh anu ngandung aksara vokal E nyaeta anu kahiji endog. Endog teh telur. Anu kadua engkol. Engkol teh kol. Anu katilu embe. Embe teh kambing. Contona jeung rea-rea deui. Anu kalima ngabedakeun sora basa aya aksara vokal O, dibacana O. Contoh anu ngandung aksara vokal O nyaeta anu kahiji oray. Oray teh ular. Anu kadua opat. Opat teh 4. Anu katilu orok. Orok teh bayi. Contona jeung rea-rea deui. Anu kagenep ngabedakeun sora basa aya aksara vokal E, dibacana E. Contoh anu ngandung aksara vokal E nyaeta anu kahiji entog. Entog teh bebek. Anu kadua sapeda. Sapeda teh sepeda. Anu katilu wengi. Wengi teh malam. Contona jeung rea-rea deui. Anu katujuh
Ngabedakeun sora basa aya aksara vokal e. Dibacana e. Contoh anu ngandung aksara vokal e nyaeta anu kahiji angkeut. Angkeut teh dagu. Anu kadua beureum. Beureum teh merah. Anu katilu hileud. Hileud teh ulat. Nah, atos sadayana disebatkeun ayeuna tugasna pilari masing-masing 3 kecap anu ngangge aksara vokal e sareng e. Serat di buku tulis bahasa Sunda ATT ya. Hasilna dipotokeun teras dikintunkeun ka guru bahasa Sunda. Rupina sakitu anu didugikeun dinten ayeuna. Hapunten bilih seueur kalepatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.